Biasana tutup warung teh jam 8. Eta hayam ku belegu. Barudak biasana mah tutup warung teh jam 8, tapi tumben-tumbenan ieu peuting ayeuna jam 10 masih muka keneh. Nya kan biasana mah jam 8 teh geus waktuna tutup sok langsung peperen, tapi peuting ayeuna mah eta hayam ku belegug-belegug teuing. Nya ari peuting ayeuna mah jam 8 teh karek daratang, arek jarajan. Coba tempo barudak kalah nyengsirikeun abi. Majar teh kunaon cenah jadi jangkung ayu. Nya da kalah diajak seserian wae. Jadi we ieu nyanyian makaroni basah jiga nyanyian keur seblak. Tah ieu makaroni basah na teh porsi anu 8.000 terus saya make topping dumpling jeung jamur enoki. Tah biasana mah nu sok pipilueun ngoprek teh si Inces nya, tapi peuting ayeuna mah si Incesna jajan. Si Inces eueuh aya gentina. Coba ieu mah leuwih parah teh si Inces. Ngarah naon coba eta seblak kalah dibere mantra. Mantra naon atuh cenah eta teh barudak. Coba tempo kalah beki kerep eta komat kami. Geus deukeun di komat kami teh wae urang jahit geus asa. Sabenerna mah barudak dua ieu teh tumpen-tumpenan nya daek dikontenkeun. Biasana mah lamun katingali geus ngaluarkeun HP teh sok nyara rumput, tapi peuting ayeuna mah ting aya angin naon tah nalawaran sorangan hayang dikontenkeun. Tah ieu pesenan makaroni na geus beres, pesenan seblakna oge geus beres. Tong hilapnya enjing jarajan deui ka warung abi.